Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kumaha kabarna? Mudah-mudahan sehat ya. Ayeuna urang belajar bahasa Sunda tentang biantara atau pidato. Pangajaran kagenep pikeun kelas pikeun kelas genep. Nah, silahkan ya disimak anu dipayun. Naon biantara? Biantara nyaeta pidato atau nyaeta nyarita di hareupeun balarea kalawan eusi luyu jeung tujuan nu rek ditepikeun. Nah, jadi biantara itu yaitu pidato ya. Pidato, apa pidato? Yaitu bercerita atau berbicara di depan banyak orang ya, yang mana isinya itu sesuai dan tujuannya itu dapat disampaikan di dalam pidato itu. Itu pengertian dari pidato. Nah, biantara itu harus sesuai dengan kepentingan acara ya, nu ngahadiranana yang dihadirinya. Nah, kalungguhan nu biantarana sorangan jeung ngagunakeun basa anu lemes. Nah, dan juga sesuai dengan jabatannya ya, jabatan di dalam biantara sendiri. Dalam biantaranya itu gitu ya, dan juga menggunakan bahasa yang lemes. Jadi kalau seandainya kalian berpidato seperti sebagai panitia acara, berarti kalian sambutan. Kalau kalian seperti tamu undangan atau panggilan, berarti penceramah. Pidato atau biantara teh dibagi karena dua bagian. Anu pertama nyaeta biantara resmi. Biantara anu ditepikeun dina acara resmi, contoh acara sidang, rapat, upacara jeung acara resmi lainna. Anu kadua nyaeta biantara teu resmi. Nyaeta biantara anu ditepikeun di acara teu resmi. Contoh acara ulang tahun, hiburan, riungan lembur jeung sabangsana ya. Ini ieu ayeuna contoh dina biantara atau macam-macam biantara. Paham? Paham ya? Nah, ayeuna metode atau teknik biantara nya teknik naon cenah. Nah, di dieu aya. Nah, teknikna ya dina penyampaian biantara teh nyaeta hiji metode nalar. Naon nalar teh nyaeta biantara anu ditalar luyu jeung anu geus disusun samemehna. Jadi dihafal ya, dihafal. Jadi sudah disusun pertamanya udah dihafalkan. Nah, itu ditalar, gak boleh lihat teks. Anu kedua metode maca naskah ya, ekstemporan biantara yang membaca sakur anu aya dina teks. Jadi hanya membaca saja yang ada di dalam teks itu. Anu katilu nyaeta catatan inti biantara. Biantara mawa catatan hal-hal anu penting. Jadi aya oge anu biantara pidato tapi membawa teks, tapi teksnya itu hanya menyampaikan yang penting-pentingnya saja gitu. Karena takut lupa gitu ya. Jadi itu namanya catatan inti biantara. Nah, yang terakhir itu langsung atau tanpa teks. Biantara anu dilakukan spontan, impromptu ya. Biantara anu ngadadak gitu ya. Terus anu yang tidak tanpa teks seperti itu ya. Ini adalah metode atau teknik dalam biantara. Paham ya? Nah, di dia aya struktur biantara. Struktur biantara anu pertama salam bubuka. Mana salam bubuka? Nyata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu namanya salam bubuka. Anu kadua bubuka. Nah, bubuka teh biasana dimimintian ku nabikeun puja puji syukur kita. Marilah kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat beserta salam. Nah, itu biasana bubukanya. Nah, runtuyan esi. Nah, runtuyan esi itu bagian-bagian. Nah, seperti berdirinya saya di sini, saya akan menyampaikan ya. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang kebersihan sakola. Urang teh di dieu haru kudu kudu meresihan sakola unggal poe. Nah, itu udah masuk ke runtuyan isinya. Ulah micen seruntah sembarangan. Nah, itu sama, itu termasuk kepada runtuyan esi. Atau seperti bisa saya di sini abdi baden pikeun urang ayeuna kudu loba kudu ningkatkeun kesehatan pikeun
nyegah penyakit COVID-19. Nah, eta oge sarua itu maksudna kepada runtuyan isi. Nah, anu kaopat nyaeta panutupnya. Biasana sakieu bae ti sim kuring ya. Mudah-mudahan aya manfaatna pikeun urang khususna atau sadayana. Nah, eta maksudna karena bagian panutupnya. Nah, ayeuna terakhir nyaeta salam panutup. Mana salam panutup nyaeta wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, eta ngaranna salam panutup. Nah, ieu ayana struktur biantara ti awal nepi ka akhir. Jadi kudu aya nya salam bubuka runtuyan eusi, panutup salam panutup. Nah, bisa dipahami? Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, cukup sakieu bae pembelajaran ayeuna, mudah-mudahan bisa dipahaminya. Nah, tugasnya yaitu kalian rangkum di buku tulis ya yang parantos Ibu sampaikan tadi tentang biantara ya. Dan jangan lupa kirim bukti fotonya ya beserta foto kalian kirim ke nomor ibu-ibu. Oke? Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.